pancang kilung kalah dilangkung eupan papaton kalah dipelong. Nah itu rupa gairah ulah nguluwut we maneh macepot. Duh aduh aing mah keur puyeng euy komo corona kieu mah aing teu bisa usaha. Kudu cirauing tinggal itu ayeuna senang we. Erek ngagesek tuh boga nu kieu. Ngagesek naon maneh? Apan pamajikan uing teh di Saudi rek ngirim ka kuing tah ngaruing bingung. Nah bingung kunaon? Ka mana aing ngagesekna lieur kana otakna ge. Aya menang duit nu ngirim kana ieu teu bisa aing ngagesek. Atuh kitu mah sarajeng monyet teu gulung kalapa atuh. Kudu gaul cira aing. Kumaha? Teu kudu bingung, teu kudu hese. Ayeuna mah sanajan urang di lembur putih. Eta we ta jalan Mekar Mukti Ciayana aya tulisan Bang Jack BRI link Bang Jack. Kadinya we sok sabaraha oge bakal aya. Tong boro pangaji 10 juta, 20 juta, 50 juta oge leuwih insyaallah di Bang Jack mah bakal siap. Oh kitu. Anteur atuh kuring. Yuk diantar ke uing ka ditu. Yuk. Ah lumayan deh menang komisi aing. Di mana, Ha? Papan ayeuna geus nepi ta ieu anu tempatna BRI link Bang Jack teh. Oh, iya. Tuh tingali batur oge keur nyairkeun tuh. Oh. Aduh, moal era, Ha? Moal. Insyaallah pelayanana ge raramah tamah. Duh, barjeng geulis. Tuh tingali. Aduh, heueuh nya euy. Assalamualaikum, Neng. Bade ngiring ieu teh karasan aya nu ngirim di Saudi. Nah, tapi dengan mah teu biasa. Mangawe ku Nengnya mah nu penting mangke mapang nyairkeun weh ka hatur nuhun nya Neng. Keur geulis teh maneh ramah tamah. Tong hilap ka wargi-wargi sadaya anu ngalangkung ka Mekar Mukti anu bade nyairkeun tong sesah-sesah. Pirarian we BRI link Bang Jack aya di pertigaan Pak. Hatur nuhun. Mudah-mudahan urang tiasa pandai kalayan urang tiasa aya dina lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya robbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun ya Neng.